Bismillahirrahmanirrahim. Kita kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah. Sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah, lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil. Diabadikan dina Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil asabil fil teta nu marake gajah hancurkan ku Gusti Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim. Allah ngutus manuk ngaranna manuk ababil, hiji manuk mawa batu dina pamatukna geus aya ngaranan hiji-hijina. Haji Masuri misalnya, Haji Rusdi geus asal turun batu eta kajian lumpat ka mana tah Haji Masuri diudag jadi teh mah batu nu ngudag. Batu nunggu dan Masya Allah nges parai. Gitulah Kangjeng Nabi begitu lahir, berubah daerah, berubah suasana. Geus aya tiis ya. Gede sakumaha nu saku urang dicaritakeun. Susuanlah kunyi Halimatus Sa'diyah kasimpulan nama Kangjeng Nabi teh datang ke umur 40 tahun. 40 tahun memehna Kangjeng Nabi dibere tresep campur jeung makhluk. Dibere tresep campur jeung jelema. Dibere teu hayang kana alam dunia, neule dunia teh leuwih hiji tibatan kocomberan. Neule dunia teh leuwih hina batan nu nejis-nejis. Jeung jelema-jelema teu hayang hiji Kangjeng Nabi. Otomatis Kangjeng Nabi mengasingkan diri uzlah ka Jabal Nur. Ibadah sorangan khusyuk ka Gusti Allah, memeh dibere wahyu teh mengasingkan diri. Kula osok bebeja ka Haji Rusdi. Haji Rusdi kadahanan cara Kangjeng Nabi mah kaluhur gunung sorangan, atuh urang mah di jero kamar we sorangan. Pamajikan di kamar itu, anak kamar itu urang kamar ieu. Poekan ku urang kamar sorangan urang di dinya jam 1 jam 2. Pakailah sesenitan, urang make putih-putih. Di berangna aya nu paeh urang langkung urang. Mulai tah asan aya pocong ye. Lain ibadah tunggulah mah. Ibadah teh kos kitu. Haji Bahri ge teh pernah nyana kos kitu. Mantap kuarina rada lain deui ge. Ngan nyana mah di kamar kontrakan. Nah, aja aya SMS-an jeung urang Lampung bener kan ya? Eta mah lain uzlah ngaranna. Iya Haji Bahri itu jaknya na ieu kos kieu turun nyandung. Pokoknya yang turun nyandung nya asal ngada yang nyandung mah ieu aing turunan nyandung. Cek ulah nyobot turunan gara nyandung atuh sia. Ye itu turunan maka bege aya. Asal ngada yang nyandung ieu aing turunan, ieu aing turunan. Aing nyandung teu naonan. Tuh komo ieu mah ieu. Aing geus sarua cenah turunan. Kukula sok dikitu keur ngomong turunan sia. Hayo laksanakan. Teh siap teh jangan. Emang kunan beuh nu di imah. Eueuh kumisan tapi galak. Geus langsung ngomong turunan sia. Ai endek-endek. Tapi bebeja ka imah Kiai. Aya cenah nu daekeun doana bae. Geus berani. Doana cenah supaya reper HP maling mau ngadoakeun. Emang kunaon atuh mun kitu mah dua aja aing hiji sia hiji. Aduh terjadi
Mualah cenah kieu geus hiji bae sadar sorangannya. Aduh. Aya deui Haji Patin. Haji Patin geus sarua. Nyana geus sarua atuh jelema apa? Ruangan kaburu kanyahoan. Atuh kajua. Kukula diajak zarah ke Banten. Ieu. Teu bebeja ka pamajikan. Teu bebeja atuh ka hayang mah bebeja pan leungiteun. Ya datang ka peuting pan ngaranna ge zarah. Ditelepon. Woi, gimana? Oh. Pak Joko pan telepon gitu amat. Hei, Zarah di mana? Oke, nya dibere sawo bae jagana ke meuli sawo di mana? Sawo mah di mingguan di Ambaraya. Wah, Haji Patin, ieu mah tsunami ieu mah. Bener bae mawa sawo teh datang ka ieu mah dibalang-balangkeun. Geus ulah sok kaju ayeuna boga elmuna ulah mah. Padahal mah elmuna mah aya ieu dibere ku kula ieu. A'udzubillahi min sok seurit ieu lah. Ilmu nyandung ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qol. Atuh kusi ada rekam ke? Atuh jadi bacaan nyarandung kabeh. Moal. Tah, geus beres tah ayatna eta tah. Asal pamajikan marah aya. Urangna bari jengke maca salah sarbo. Geus madek. Coba praktekkeun aja bari. Tah. Kangjeng Nabi teh lahir sagesa lahir tahun gajah berangkat melaksanakan hirup sesuai ejeng irodat Gusti Allah. Datang ka memeh umur 40 teh dibere teu hayang cacampuran jeung jelema indah lamun menuju Allah. Zahirna ka Allah, batinna ka Allah. Indah. Sebab hirup boga rasa tata dina eueuh kuari aya ke bakal eueuh. Keur eueuh nu ngeueuhkeunna Sang Khaliq diayakeun ku Sang Khaliq Allah ke dieueuhkeun ku Sang Khaliq Gusti Allah. Urang hirup teh diatur ku Gusti Allah. Di jero kudrat jeung iradat Allah. Umur geus diatur ku Gusti Allah, nyawa geus dibatas ku nu bogana. Eueuh anu kaluar tina papasten Gusti Allah, sugihna papasten Gusti Allah, susahna papasten Gusti Allah, sehat papasten Gusti Allah, gering papasten Gusti Allah, kawin jeung teu kawinna papasten Gusti Allah, nyandung teu nyandungna papasten Gusti Allah, nyandung 1 2 3 4 papasten Gusti Allah, pendek umur jeung panjangna papasten Gusti Allah. Nah atuh jeung maka ngarasula sagala ka Gusti Allah aja kabeh ge diatur ku Gusti Allah ku kudrat iradatna. Lamun eta ku urang teh dipikir ditafakuran bakal lemah jeung rela ridho kana papasten Gusti Allah. Dik naon atuh nu dikarasulakeun ku urang, dik naon atuh nu diingkaran ku urang, jak kabeh ge bakalna balik menghadap ka nu nyieuna. Dik kumaha? Da Kangjeng Nabi teh tafakur teh eta bae bari zikir ka Gusti Allah. Eta eueuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi mah. Kangjeng Nabi mah eueuh guruna nyaho ka Gusti Allah teh langsung ti Gusti Allah. Teu pernah maca kitab Kangjeng Rasul, teu pernah maca buku, teu pernah nulis. Ummi Kangjeng Nabi teh. Artina ummi teh tara maca, tara nulis. Tapi ku Gusti Allah dibere ilmuna dimimiti samemeh Kangjeng kaditu. Kangjeng memehna zaman Kangjeng Nabi Isa, zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng apal kabeh. Zaman Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi apal. Zaman Kangjeng Nabi Enoh, Kangjeng Nabi apal. Dek dongeng naon samemeh Kangjeng Nabi datang ka alam arwah apal kabeh. Sabada Kangjeng Nabi ka dieuna. Zaman sahabat geus apal, zaman tabiin apal, zaman atba tabiin apal. Zaman tahun-tahun berikutnya
apakah Kangjeng Nabi teh nyahoan bakal Presiden Jokowi apaleun di Presiden Jokowi di zaman presidenan Jokowi bakal aya Haji Rusdi emang teh nyahoan apaleun terus datang ka memeh kiamat dicaritakeun ku Kangjeng Nabi min alamatis saah ciri-ciri de tereh kiamat dicaritakeun ka kiamat ka Kangjeng Nabi apal Kangjeng Nabi ngan teu daekeun nyebutkeun tahunangan ciri-cirina hungkul alam kubur Kangjeng Nabi apal dibukakeun ku Gusti Allah ja ilmuna ti Gusti Allah terus mun Kangjeng Nabi nyaritakeun alam kubur nu meunang kanikmatan nu disiksa siksana jeung macem-macem kemudian engke mahsyar dibayangkeun dibukakeun ku Gusti Allah digiringna manusia ti unggal nagara ka mahsyar narangtung timbang amal nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim nu ujung-ujungna nu baragus ka salorga anu garoreng ka neraka di nerakana aya anu abadal abidin kafir musyrik munafik aya anu ngan sakadar dibersihan doang engke bakal asup ka surga apal kabeh Kangjeng Nabi teu kudu maca teu kudu nulis Haji Rusdi jeung Haji Masuri mantak nulis bae lantaran mun teu ditulis jangan mah teu bisa jeung poho sakitu ditulis ge poho bae kadang-kadang tulisannya teu kabaca punyana iya parah jasa tulisannya isi tulisan saha cenah ieu teu baca di bebeja ka anakna ieu coba macakeun isi tulisan nang leungeun apa nang suku bah tulisan abahna pan tadihina eta ya Allah ya Rabbi sebentar ulah sok ngadahar ceker kotok baheula mah ku ibu urang ku emak ulah ngadahar ceker sok jore nulis geus bapak sia jore nya jore nulis jore beungeut bapak sia mah sok acak-acakan tak emanya tah ulah sok ngadahar ceker ulah naon bae atuh ya tunggir ulah naon atuh mah jangjang abe bisa kikiplik asal anak tadi dari jangjang ping yang abah mentok cek emak ai anak mah hulu jangjang tilok teh bener diberena mentak kos kieu ye pibuktina teh tilok dibere mentok ai kula mah baheula ku ibu dibere mentok mentak ngeunah sok ajetuh nya nama sok Haji Masuri mah jangjang bae diberena atuh eta kos kieu tunggir ge ulah tunggir mah tulangan ngeunah jang abah teh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya Kangjeng nah lamun cekas hatena teu mamawa dunya cekas hate teu mamawa makhluk cekas hate teu mamawa kahayang jabatan cekas hate teu hayang salian Allah di jero hate anu nyangkrungan hiji Allah bakal dibukakeun ku Gusti Allah ilmu nanaon hayang sugih tah kuncina maca kitab tah geura baca hayang naon bae pokona asal cekas sampai urang aya awewe geulis ku batur teu bisa didongkel ge teu bisa urang cekas hatena urang embung kan ka nyana lantaran cekas hate nyana nu ngudag-udag urang gitu ngomong mah mantap bae ya Allah pernah melet gitu manjur Haji Masuri mah ya beak mobil hiji sia aja lo beak mobil hiji bobogohan bantu mah tilokos gitu boga kenek Haji Arab ragag kenek duanya Haji Arab jeung Dulgani hiji Haji Arab ragag atuh supir terus bareng turun kenek mana Haji Arab teh sesa untung hirup kena sok adzan Jumat teh kenek nyana mun lamun dibuka ieu na barared kabeh urut ragag nomor kedua Dulgani ya, begitu dek ka Garut cek nyana teh ka Dulgani kenek ban kenekna kenek profesional eta loba laga jasa itu loba laga ban nyana mah dol pinuhan bensin ka Garut oli pinuhan
udah kakula maksudnya ka ditu. Watu dul gani mah siap jasa geus bensin dipinuhan, ka oli kunyana dibuka heula. Handapna dibuka dibersihan kunyana. Sok bengkel kan ngaranna. Aturan mah bengkel ieu mah lain. Panjana mah lain bengkel kunaon dibuka tuh handapna. Bauda buka kunyana set beres. Wah bersih cek cenah geus. Bersihan kunyana. Oli. Set. Beres. Bereja. Siap bos. Beres bos. Iduh, langsung isuk-isuk berangkat datang ke puncak, drogdok. Mobil guna dia udah drogdok, drogdok. Aduh, barang kasih sitia boh, horeganan oli, murna tadi dipasang. Aduh, iya bukan kenek parah. Nah, itu dulgani sesa keneknya nah. Tuh. Tages lah belum nyaritakeun nya mah geus eueureun-eureun nya. Maksudna emangnya mah kos kitu. Rulah oji teh rulah oji. Eta teh hadamnya na. Kunaon ai hadamna sugihay nyana henteu. Tah. Ieu hiji kolbu ieu. Ngebersihan kolbu tanpa terkecuali sahabat. Apakah eta kiai, apakah eta ustad, santri, pedagang, pejabat, presiden sekalipun bisa ngebersihan hati. Ya Allah ya Rabb, naon bae kadeuleu. Disebut mukasyafah. Mukasyafah teh dibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo mah. Eta lah model para wali Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapangijingna naon langsung katebak bae sebab mukasyafah. Katempo gurak-gerik kolbu. Kitu keneh Syekh Maulana Hasanuddin mukasyafah. Syekh Maulana Yusuf mukasyafah. Syekh Maulana Mansur mukasyafah. Nu aya di urang. Atuh eta pandongengna Syekh Syarif Hidayatullah teh bapak Syekh Maulana Hasanuddin. Syekh Maulana Hasanuddin teh diinstruksikeun babat Banten. Dilaksanakeun hebat. Satu ketika Syekh Syarif Hidayatullah nyabalah ke anak. Kitu nyaba geus beres mere ilmu. Alhamdulillah. Nyana balik. Begitu balik biasana kan jalan darat. Ieu mah jalan ke laut. Abah dek jalan laut cek Syekh Syarif. Ulah bah cek Syekh Maulana Hasanuddin jalan darat bae henteu lah abah neuk jalan laut bae lah cenah teh abah ngeunaheun di Banten langsung Cirebon kan ngeunaheun cek Syekh Maulana Hasanuddin bah cek ulah mah mendingan jalan darat bae lah ulah jalan laut henteu geus doana bae abah neuk balik berangkat set jalan laut Masya Allah ngaguling parahuna kapalna kena badai ngeguling atuh Syekh Syarif Hidayatullah langsung dibebet sarua kabeh nyana boga ilmu batur mamaraot nyana langsung napas da ditahan set muncul ka luhur plek napak sancang di luhur laut Syekh Syarif Hidayatullah ngan teu bisa lempang sebab asal napas kelem ke napas angkat deh ngabah di luhur asal napas tekuat kalem ditepuk si babacaan hese nah Syekh Maulana Hasanuddin pan langsung gitu blak bah ceku lagi ulah jalan laut iya kan silaka bah ayo kadi diakep ku kula aduh hadena gaya sia cenah tuh diakep terus langsung jalan laut set lompat sing cepet atuh cek jana ulah lempang kieu terus digas langsung perem set hibar datang ke Cirebon. Coba Haji Masuri Haji Bahri atuh ulah waka di laut nu bebeneran heulanan lahnya ulah waka maning kucuprakan di empang bae heulanan coba yang jawab kucuprakan di empang babacaanna mah saeutik La ilaha illallahul jalilul akbar. La ilaha illallahul jalilul akbar. 3 kali ulah napas
baca deui la ilaha illallah warrahmanur rahim la ilaha illallah tilu kali napas tilu kali ulah napas dibaca deui la mal baca ku aing gitu engke sian ngobaan hiber ya aing hiber jerus diperda ku kula dibere tah coba baca perem nyana tiluhur ka handap la ilaha illallah la hayo nguling atuh ngobrus lain hiber ngobrus abah kula mah pernah teh teu kajahoan eta ka Banjar ti dieu kok 2 jam heran kan ti dieu jam 7 8 9 10 geus datang ka Banjar zaman can aya tol supir pasumantri gideg pasumantri isi aing bingung cek cenah naik mobilna mobil Cosmasda teh naon tah ngaranna beureum warna sedan isi aing cek cenah isi kumaha sih kok jam 10 geus aya di Banjar tah heraneun pasumantri eta supir orang Curug eta dibaca dik buru-buru ka Jogja jeung Haji Rusdi mun kula teh jeung Haji Rusdi lancar asal jeung nyana be macet bae ieu mah nyana mawa musibah mah heran tah ieu kajian Nabi meme umur 40 teh dibere resep nyorangan lamun urang hayang wau jeung Allah can dibere hirup nyorangan can dibere resep sorangan mal jadi kudu dibere resep hirup nyorangan heula lamun geus dibere nyorangan resep karak nanti ka ibu-ibu besi boga salaki nyorangan nah ye asana ye sarua jeung nu diceramahkeun ku kiai teh ye resepkeun mal salah ye nya teh antepkeun ku urang antepkeun sorangan diantepkeun kudu nyaho si pamajikan teh ka kahayang salaki oh ieu hebat teh diantepkeun menang 20 pesos seuri sorangan pan jadi kos kieu teh jadi kos kieu orek salah guru ieu mah guruna horenganan ti Gunung Kawi teu beres atuh nah ieu tetep urang mun boga salaki aya sorangan bae tanya Kak bagaimana ieu sorangan bae emang hayang naon ente si teh hayang naon sugan si hayang naon si hayang nyandung kula mah ridho Kak mumpung hirup kene jeung mumpung ora kene jeung kakak mumpung maju dek iraha deui mobil urang boga imah geus bagus usaha atuh geus tah ieu mah dek iraha deui ngamalkeun ayat rubaa teh rubaa sok aya kan dina ai nikahkeun teh sok dibaca ayatna teh naon gara fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba henteu kakak nyandung ayo kula mah ridho henteu geundeuk maleuk mah kula mah ieu geus ridho jasa ridho malah dianter ku kula cak salakina bener tah sia tah ieu ya bener horeng mancing pamajikanna bisaan horeng hayang nyandung gede lagas ya tungtung orang dicarekan ya Allah ieu mah kieu cak salakina bisaan tapi cak Haji Masuri saya mah Haji Masuri mah ya aing mah ieu sabenerna mah lain naon Haji Wati ngalaksanakeun parentah Allah haju menang ilham hebat nabi kapan nabi boga wahyu aing ge meureun kulantaran di masjid bae ieu jadi beureun Allah mere ilham cak ilhamna teh aing kudu nyandung kumaha Haji Wati aku gak salah cak Haji Wati aya bener-bener ilham mah ngan aing ge ieu cak Haji Wati kebeneran tah kamari dibere ilham ku Allah kita ngampak hulu sia wah gaduh ilham teu beres ieu mah ayo sia aing ge boga ilham cek nya wah geus cak Haji Wati geus gaduh ilham teu beres ieu mah kos ge mah ya atuh aya deuk nyandung kalau bebeja Haji Masuri teh mah kos kitu mah rahasiakeun oh dirahasiakeun pernah geus dirahasiakeun tetep ka ambe Intel pasar Kemis mah serse teh sakar nu maot suta atuh eleh ku Haji Wati mah
tutama-tama share selah sama Haji Wati mah irungna seukeut. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ieu Kangjeng ye. Datanglah ke umur 40 tahun. Masya Allah, hasil daripada uzlah Kangjeng teh membawa buah turun malaikat Jibril alaihissalam. Ditangkep Kangjeng Nabi. Ya Muhammad, Iqra. Cek Kangjeng ma Nabi Qarin. Iqra. Baca. Ma Nabi Qarin, kula teu bisa maca. Iqra. Ma Nabi Qarin. Kakarak dibacakeun ku malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Didinya malaikat Jibril langsung ngalepaskeun Kangjeng, langsung kaluhur hibersat ngageter-geter Kangjeng. Bayangkeun ku urang di luhur gunung nu sakitu luhurna nu kula tahun 2000 alhamdulillah pernah naik ke gunung tersebut. Masya Allah karim luhur. Didinyalah Kangjeng pertama di turunan wahyu anu kadenge ku urang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah. Zammiluni zammiluni. Cek Kangjeng teh rurub kula rurub. Pamajikan Siti Khadijah gelis di Siti Khadijah, bangsawan di Siti Khadijah. Masya Allah sugih aya di Siti Khadijah. Majehna urang boga pamajikan hayang tanu kitu teh. Ayah teu ngaji mah haji we lamun aya nu kitu teh awewe rangda bosal umur 40 tahun. Gelis bangsawan, turunana bagus, haju sugih, haju hayangeun jasa ka Haji Masuri daek. Tuh, daek jasa sakjana. Dunya na boro-boro nu kitu simba ge daekeun. Orang Tegal kayaknya terus bae. Ya Allah. Ayo orang Brebes. Orang Brebes mah pan carang nu hideung, carang nu putih. Itu bukan ngangon bebek kan Brebes mah itu. Tah eta kan lo. Cak orang Brebes teh bo enak aja tuh Kiai. Nih kulit saya putih padahal hidungnya da geus. Tah Kangjeng diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Berjuanglah Kangjeng, Masya Allah. Bayangkan ku orang perjuangan Kangjeng anu tadina sesembahan orang Arab saat eta kadeule pangeran teh bentukna batu. Ku Kangjeng Nabi teh tita ulah nyembah ka batu, kudu nyembah ka Allah. Sementara pangeran nu kadeule batu kita ditinggalkeun, kita nyembah ka nu teu kadeule endeu kumaha teu puyengna. Sesembahan orang Arab saat eta teh kayu. Anu kadeule kan kayu teh. Anu geus ratusan tahun dianggap ribuan tahun berkaramat eta kayu teh dianggap pangeran ku Kangjeng Nabi. Dirobah ulah nyembah ka dinya tama makhluk kudu nyembah ka Khaliq. Naon tante tantangan gede ka Kangjeng. Sementara orang Majusi menyembah teh ka seuneu anu geus teu parem-parem ditiru ku unggal daerah seuneu tersebut teh disembah. Kangjeng Nabi lahir diangkat jadi Rasul di tangan robah sesembahan tersebut. Ulah eta teh Kangjeng nu disembah mah Allah sang Khaliq, eta mah makhluk. Naon teh tepi perangan ngarobah model kos kararitu. Perekonomian anu tatadina teh saha anu gagah eta anu hebat, saha anu kuat eta anu menang dirobah ku Kangjeng melalui muamalah nu ku urang kuari dilaksanakeun. Riba lamun aya dua akad beda harga dirobah ku Kangjeng Nabi, haram teh kos kitu. Naon tah teu piributeun? Ketika nginjem 100.000 dibikeun 80
tapi mayar tetep kudu 100.000 sabulana naik tambah 20% atau 30%. Eta teh baheula teh kos karena itu ku Kangjeng Nabi diulah eta teh riba. Apakah teu piributeun? Ketika jelema marabok ku Kangjeng Nabi diharamkeun, apakah teu piributeun? Ketika zina hambalayah zaman jahiliyah mah awewe teh teu barake calana ngan make baju kurung doang. Ketika Haji Masuri lempang nyana ngangkat ya endek kumaha coba dagang teh karari itu baheula mah masyaallah. Lamun Haji Masuri hirupna di zaman baheula atuh kos kitu nya lagi begitu diangkat endek siap. Eta ya Allah ya Rabb. Inilah tugas Kangjeng ngeuweuskeun pangeran nu kadeuleu berbentuk makhluk titaka khaliq nu maha qadim. Ngeuweuskeun muamalah ribawi anu kudu ditablegkeun ku Kangjeng Nabi. Naon teh teu piributeun perzinahan jeung pemabokan nu sakitu luar biasana titah dieuweuhkeun Kangjeng Nabi tapi teger jeung tenang bae sebab dibere wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngahareupan jelema-jelema nu dangkal seperti eta nu mantap mulai ti kalangan handap heula nu iman teh ka Kangjeng mulai hiji dua bangsa kakentong nama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, berikut Abu nu lainna har hese teh nu garit eta lah bibit-bibit perangeunana. Bayangkeun ku urang ngarobah sesembahan atau lain letik-letik masalah. Nah, kepada Kangjeng Nabi 13 tahun Kangjeng Nabi berjuang di Mekah, alhamdulillah berhasil dengan insan optimal. Kita hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahun atau 11, maka wafat Kangjeng Nabi teh di Madinah. Geus lamun hijriahna 570 lahir tambah 13 teh 40 tahun jeung 13 tambah jeung 10 tahun jadi sabaraha? Genep ratus? 34. Bener tante sih. Aku masih salah bae mah hitungna. Jadi genep ratus 24. Tahun Masehina, tahun hijriahna tahun 11. Sebab timimiti hijrah ke Madinah. Disambutlah Kangjeng Nabi ke urang Madinah nu kamari dicaritakeun. Muncul datang Al-Badru, Kangjeng Nabi nu caang, Kangjeng Nabi nu kasep beungeut, caang beungeut, kasep kolbu, caang kolbu. Badru lir teu beda jeung bulan purnama. Kangjeng teh datang alaina ka urang cek urang Madinah. Qala al-badru alaina datang min saniyatil wada ti arah saniyatil wada kampung datang ngaranna kampung saniyatil wada. Wajib syukru alaina wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama. Mada'a lillahi da'i ya Allah ialah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama. Nu mantak cek Imam Ja'far mah cek Imam Ja'far anta syamsun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe. Anta badrun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama. Anta nurun fauqa nurin anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya. Anta iksiru anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad. Anta misbahu sudur anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh hebatnya serta Imam Ja'far Al-Barzanji ketika peting poek panon poe nyorot ya Allah ya Rabb. Haji Masuri kadeuleu, Haji Wati kadeuleu, Haji Rusdi kadeuleu, kah kasepna teh kadeuleu. Nyana teh asa kasep bae cek nyana. Wallahu alam cek halayak rame mah. Tuh Haji Bahri bau jangan geus kotetang koteteng bae mantap kang nyandung yang ngarasa kasep barang di deuleu ya Allah. Sakitu kaayaanana. Pas-pasan. Cai Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan. Kangjeng Nabi moal anu ngabandingan anta syamsun anta badrun
tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat. Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu. Kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha? Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9. Begitu ngaputan lampuna parem otomatis jarum naragag plek. Bingung Siti Aisyah, lampu parem jarum ragag. Cik Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincak tadi rame kemong teu kuari. Teu kumaha ieu? Kanjeng Nabi. Jol Kanjeng Nabi, Masya Allah, kamar caang katingali Siti Aisyah na katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna. Kanjeng Nabi senyum-senyum, memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang pan lampu pareu aju katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badru. Urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek. Ya Allah ya Rabbi eta mah pembawaan meureun nya moekan jagat. Aya kari ya Allah Kanjeng caang. Nu paling hebat cacaang Kanjeng Nabi talin eta nyorot fi dunya wal akhirah. Ieu kabeh cacaang Kanjeng Nabi. Aya dunia cacaang Kanjeng Nabi, aya urang cacaang Kanjeng Nabi, aya akhirat cacaang Kanjeng Nabi, aya surga cacaang Kanjeng Nabi, aya neraka cacaang Kanjeng Nabi. Moal diomongkeun ku Gusti Allah, hadis kursi diucapkeun ku Kanjeng. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Mun teu aya anjeun Muhammad, mun teu aya anjeun Muhammad, kaula moal ngadamel jagat raya. Berarti jagat raya teh cacaang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu paling hebat cacaang Kanjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kanjeng pinter. Nu bengkok sorot ku cacaang Kanjeng Nabi jadi lempeng. Nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaang Kanjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran. Nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga. Ieu kan luar biasa. Cacak-cacak eueuh sinar Kanjeng Nabi di Cilongok. Di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok, dalang aya di Cilongok, anu sok ditiup oe teh naon eta? Naon trompet naon eta ngaranna? Trompet katangganya aya di Cilongok. Ayo coba naon eueuh. Pokona Raja Gapleh di Cilongok, Raja Remi di Cilongok, eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lain lalagaan kerisna ge atuh bisa dicokot ku urang. Waktu lamun bulan mulu deta di Pandian keris Haji Masuri, keris Haji Patin, pohara. Tapi kasorot ku sinar Kanjeng Nabi, ya Allah keris dipiceun ku nyana, tersalah dipiceun. Ih, ku ari baru di Cilongok geus eueuh nu mabok, geus eueuh nu main remi, eueuh nu main batur remi teh naon gara? Naon gara? Gapleh tuh sia mah nyahoan. Nyahoan jaosok beurnya. Tuh ya koprok kasorot ku sinar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu tatadina di ka neraka kasorot ku sinar tinggalkeun jadi ka surga. Lamun urang encan kasorot ku sinar Kanjeng aya nu nawaran ka urang ye, nu nawaran ngridit, nu nawaran kreditan. Tah lantaran can kasorot ku sinar Kanjeng daek. Tapi nu geus kasorot ku sinar Kanjeng heuy haram neraka jahanam. Tah lamun nu ngridit can kasorot, lamun nu teu ngridit kasorot. Misalnya jam 10 beuting aya sinar remeng-remeng jol aya awewe lain cara urang etek lain etek mau malah nu geulis kawaron malah nu geulis jore carang nu geulis timbul ti kawaron carang. Lamun kitu mah Cilongok mantep gareulis urang Cilongok tapi lain penduduk asli. Gelis misalnya ya aya we gelis lah pokoknya kurang mana bae
ya sengitnya gelis datang misalnya ke Haji Masuri hajunya na buka bajuna buka jadi buka kutang na dibuka waduh haju sempak na dibuka ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri ceknya na abdi rangda ieu mandek sodakoh bae ka Mang Haji nah kira-kira muat Mang Haji kira-kira mikir-mikir ceknya na wah sinar leutik aduh anak buah Haji Patin kos kieu ye henteu tegas teh pong gitu kan cuma mikir-mikir cenah parah berarti jerona bahayang awak aya ban dicabut di Masinar nah ada mikir-mikir kene coba ka Haji Bahri saya datang aja geus dari tiheula bae wah ieu mantep cenah ieu mah barang disoratan cek nya ieu kula rangda saya berenang 10 tahun mah ieu menek sodah bokobe ka Mang Haji Bahri langsung ka dia sia cangkup sinaran jasa tah mah aduh kok mau ka Dulgani mah kakarang can dibukaan kok geura buka oh tah masa kumaha orek koros atuh beres eta lamun sinar tapi lamun aya sinaran nyana datang ada apa ibu mbak ini saya mau sodakoh apa sodakoh diri saya gratis lillahi ta'ala budak gratis lillahi ta'ala begini mbak saya kan udah ngaji mbak sebelum nikah ini kan haram padahal mah ini geus kieu bae si badage keong bae haram mah haram tapi kok itu bangun urusan bangun mah lain lagi midnight ya teh bertah aya mah aya sinaran moal kajen kuku mage moal tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundik bener kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho seputar para pengusaha nyaho insyaallah lain lalagaan nyaho inu ngaji teh ngaji aya bos ngaji kuari babaturan anak keluarga Pak Harto ngaji kuari kadi nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan wau kabeh bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai nggak ada wah saya tahu cina kalau mau kesini si Azim nyaho nyana sebab babaturan nyana wari gaji tah nyana nyaritakeun anu wah di negara mantak acak-acakan emang kumaha nah lamun kukula dicaritakeun ngan kajeut teh urusan nyana penting mah urusan urang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang saenggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga tidak terkecuali pokona mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana bae mudah-mudahan nu can iman supaya iman nu geus iman supaya mantep nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zamanna geus 14 abad masih keneh nyorot masyaallah sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran. Atqal azkiya, asfal asfiya, azgal azkiya eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir teh lamun bentukna kayu, lamun urang boga kayu eta urang peureum hayang ka Cirebon dicekel ku urang set urang bisa hibar ka Cirebon iksir. Urang teh cicing hayang ka Singapura
langsung cekel set langsung teu kudu make lain air ragag di Karawang teu kudu ieu mah lain teu kudu ieu mah kayu iksir cekel urang beungsa langsung dah ka Singapura Haji Rusdi teu daek balik di Singapura eueuh nu make samping di Singapura eueuh nu make samping eueuh nu make jubah di Singapura eueuh nu make calana panjang awewe kabeh make calana pendek kabeh ayeuna make sempak Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon pokona didalegan bae heuh sia kunaon teu kicep itu barang di dalam Masya Allah nya parutih nya baragus teu ditutupan di Singapura mah nya nang geus kajakan deui ira cenah kieu ka Singapura deui naon sia dek jarah lain jarah sia mendek neuli eta heuh ya Allah tah boga kayu iksir kayu iksir cekelan hayang urang dagang nyekel kayu iksir dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat ganda nah nanyakeun tangkal aduh geus tinggalin zaman geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir iksir masyaallah urang bodoh cekel kayu iksir baca Quran bisa maca urang bodoh teu ngaji teu naon boga kayu iksir maca kitab bisa iksir mah mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli tah lir teu beda jeung kayu iksir jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah ka tukang nyaho ka hareup nyaho masyaallah karim jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sidina Ali tadi Ali panggil Ali mah teu aya ka mana Ali deuk dibere bendera bereun muriang naon nyeri mata tidak ka dieu deuk dipasang bendera bener matana bengkakna luar biasa teu bisa neuleuk Sidina Ali teh ka dieu Ali ciduhan wah usap ku Kangjeng set mata Masya Allah cak Sidina Ali leuwih bengras kibatan memeh muriang mata Wari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri hayang nyaho coba mun teu buta bisa ulah usap-usap lah Haji Bahri tukang Kangjeng Nabi mah lain deui ciduhna set usap Masya Allah coba ciduh Haji Bahri usap kan jadi kieu cenah ieu da tadina mah aya remeng-remeng mana kok jadi poek salah ngusap aduh nah ieu lah iksir lamun urang hayang kayu iksir babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir cara nyambat ka Kangjeng Nabi baca sholawat ka Kangjeng Nabi macana sapoe sapeting 4444 tuh memeh berangkat geus olab atuh mah jadi kayu iksir paling ya kayu asem kayu asem iksir ya Allah ya Rabb nah ieu iksir baca ku urang sholawat ngan cara maca sholawatna kudu ridho kana papastan Allah carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang ridho ka Allah Allah ridho ka urang ridho ka Allah eta tah terapkeun coba urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik ulah inget ka pamerena inget ka nu merena ridho Gusti tah urang dibere sehat ulah inget kana sehatna tapi inget ka nu mere sehatna Gusti nu mere sehat ka abdi ridho dibere sehat ku Gusti ketika dagang urang maju ulah neuleuh maju dagangna nu dideuleuh nu mere dagangna ridho Gusti urang ku harincan kawin haju dikawinkeun Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena Allah lamun neuleuh ka pamajikanna bosen urang bosen nya gede panyelintuh sabeca teu mahi atuh tapi urang inget ka nu merena bakal deudeuh jeung nya kitu Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing atuh can datang geus ditanya eta kan capetang teuing ngaranna nah eta
takos gitu tak ulah neuli etana neuli nu merena ieu teh pamere Allah ridho urang boga pamajikan kunyil dagingan mun kaluar di budak-budak anjing pajar tukang lamun urang neuleuh etana urang bakal bosen tapi urang neuleuh ka nu merena Allah Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi jang ngabaturan abdi salillah hirup di dunia abdi ridho Gusti sanes ka ieuna ka Gusti nu merena ieu teh geus aya ti papasten Gusti masyaallah babarita ngomong mah babarita hayu coba ridho eta bagus itu kuari urang diri urang kos kieu urang ngaca masyaallah alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh makhluk nu pangmulyana abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti maha kawasa jeung maha sagala-galana tah ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti encan Gusti ridho ka urang lantaran jam geus jam 1:30 teh geus dibayar iksir teh geus dibayar wah taun hareup asana ieu mah ieu kakarak datang ka ridho doang tah encan ridho urang ka Gusti ridho Gusti ka urang bakal dicaritakeun ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang jih atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang tapi Allah ridho nah sababaraha macam ridona moal kabahas 11:30 asana sate tiis sate tuh Haji Rusdi mah geus julat cileuk bae nya mah lain deuk muludan deuk ngadal sate tah ieu ridho Gusti ka urang ridho urang ka Gusti syaratna maca sholawat mah deuk sabaraha bae tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang ridho ka Gusti masyaallah ieu bakal jadi iksir urang dok contoh iksir hari eta anu bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 80 hiji nyana nyaba ka Garut naik hartop supir cak supirna ulah jalan dieu mah eta jembatanna nuju di omean jalan dieu wae cekang urang jalan ditu wae tebih ge wios Cianjur sih mah teu bisa bahasa Cianjur nya bahasa dieu bae dek mana sia asana seueuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilegeg anjing sia ngadenge omongan urang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep awas ya ayo Garut mah lain deui Garut mah mantep tah cikaan teh jalan deui wae ih jembatanana nuju di omean wios sanes wios kitu janten teu aya papalangan teu tiasa ka ditu wios cekang hayu jalan di nya bae atuh supir terus bae ge waduh cek supir ieu mah ngubrus kabehan lah mobil ieu hartop datang tah angna kan peureum bae nya terus ieu jembatanna putus terus gas ieu sanes gas kitu teh aya jembatan gas sagada gas cak supir teh aing kuari paeh ye gas pokoknya tuturkeun ka ang bae digas ku nya set hiber mobil angna geus kieu bae terus beres eta entos jebrang entos bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir masyaallah kan lamun dicaritakeun seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lalagan ulah dicaritakeun di Tasikna ti Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu araristimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahana bangsa 2 jam deui karek angge ka iksir ngaji 2 jam deui lain kajen kitu tah insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksiru wa wali anta misbahus suduri ngal jadi kakarak naik datang ka iksir teh orenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah Allah ridho ka urang ya Allah ya
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan urang kabehan baroba iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat, ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh. Lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh. Aya bahasana ya Gausal A'zam. Ya Gausal A'zam aya 40 bahasa ya Gausal A'zam. Ialah iksir-iksir panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adi kula kaji ieu kan terakhir rada panjangan final caknyana mantap ke terakhir terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat dicukupkeun sakieu lalakon iksirna ke orang sambung deui tahun hareup ngaji mudah-mudahan panjang umur. Catat iksirna datang ka mana tadi ridho ke tinggal nyaritakeun ridho urang jeung ridho Gusti aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.